samping kudu pas naon dibutuhkan ku urang hiji penta ka pangeran menta naon hatal milah cek Kangjeng Nabi penta kain sehingga maneh teu boga uyah penta kain ayo ke datangna ku mamanya uyah sosorodotan moal engke melalui tama urusan aing cek Allah maneh minta urusan akhirat minta urusan dunia urusan inu mendahareun pake danan gitu ngaranna imah kendaraan kain hatal milah sehingga uyah minta kain ngan datangna lain berarti orang minta uyah-uyah nu datang sorodot wah datang teh uyah teh waduh beres pun dihandap pun di luhur blek katimpa uyah paeh sia kajen ngomong kitu kene urang minta duit ka Gusti Allah jang kebutuhan urang moal datang duit nah atuh datang duit teh mah nyegik teh ngaranna ngabedul teh mah budak moal ke aya hamba-hamba Allah lamun urang di lembur mah nu sugih nu boga ke ku Allah ditoel dot berangkat maneh ka ditu bere cak Allah teu kudu bahasa kos kitu nyana loyog sorangan ih jaheuh ieu aing butuh 500.000 jaya ti anu cukup ya 500.000 iyalah kakawasan Allah mun urang dileuweung eueuh ieu zaman nu sama eueuh engke aya binata jin dirupakeun manusia mawa ka urang atawa hewan loba jasa hewan nu istiqomah ora emang maokeun roti kitu keneh monyet kitu keneh naon dan lain sebagainya maha kawasa Allah ai endek dibere mah ku Allah babari bae tinggal mentana doang make syarat tadarru'u wa khufiyah hiji DP ka Gusti Allah ngarasa lemah jeung ngarasa hina kahinaan urang dina ngusulkeun kabutuh ka Gusti Allah teh coba dinolkeun seakan-akan eueuh kamulyaan eueuh kahebatan di diri urang mun dibanding-bandingkeun diri urang jeung tai kotok ge masih mulyaan tai kotok Gusti tai kotok mah bisa dijual pakai surubuk mun cara dijual teh mah dibikeun ka batur tai kebot tai kotok aya mangpaat abdi mah nanaonan Gusti tapi Gusti abdi teh boga kabutuh hiji eta nomor kadua na praktekeun coba hupyah teh ieu lalaunan bae mun urang ngadoa sorangan mah teh kudu make suara-suara hate bae ka Gusti Allah jang soranganeun mah kos kitu hupyah duaan yai geus maklum mah pamentana akur geus teu kudu gandeng-gandeng sapuluhan yai akur pamentana mah geus tinggal ngaminan baja eta nu dibacana geus teu kudu gandeng-gandeng kecuali teu nyaho jamaah naon nu dibacana karak baca penta ka Allah tadarru'u wa khufyah teu kudu make suara-suara adab-adabanana nomor kahiji urang boga wudu nomor kedua urang teh okos salat tahiyat nu bagus macara Kangjeng Nabi Adam okos tahiyat awal cuman ulah didiukan jadi subuh kaluhur ieu tah naon gadampal mun teu bisa sila ileungeunna kaluhur langitkeun ka ditu set lamun urang keur boga kabutuh mah ieu ulah dirapetkeun leungeunna tapi dicarangkeun saeutik ulah carang teuing kieu teuing ulah capek ongkoh sedeng ka ieu boga kabutuh teh ge kaluhur langit ka ditu urangna ngaharep ka Baitullah yeuna kaluhurkeun boga wudu waktuna poe Jumat nu mustajabud da'wat atawa memeh maghrib atawa antara khutbah atawa tengah peuting waktu sahur karak penta ngadoa marane kabeh ka Gusti Allah cuman syaratna kudu DP ngarasa lemah ngarasa handap ngarasa hina diri urang nu endek menta mah memang kudu kitu ka Gusti Allah lamun urang geus ngarasa remah Gusti ja abdi teh dadamelan Gusti tapi loba kabutuh Gusti abdi teh urusanna pamajikan teh jeung urusan anak nyangakeun sadaya-daya ka Gusti eueuh deui pamuntayangan warti ka Gusti Allah
Abdi ge loba anu ngajak maka gunung kawit ya kajam gunung Cermai dan lain sebagainya tapi abdi manukos kitu mah teu hayang abdi mayang ka Gusti bae nyangakeun sadaya-daya mangga kabutuh abdi bade diusulkeun ka Gusti taberu hate teh jeung lalaunan suarana di jero hate bae geus nangke ge ku Gusti Allah mun ngawarung-warungna dibere laku lamun tani-tanina dibere bagus teu mantak aya aneh batur mah tani teh itu kuberit ieu mah henteu ngadoa ka Allah nyahoeun ka kabutuhanana tuh dibere beda warung rentul tapi kok ieu mah bisa laku lantaran ngadoa ka Gusti Allah boga kabutuh jang kepentingan urusanana menuju Gusti Allah laku bisnis gitu kene urang mah lantaran takabur hasil bisnis boga duit ya 20 juta seserian can dibalajakeun leungit geus leungit lain ka Allah sial goblok saha meureun nu nyokot duit 20 juta beak memang tadi di mana anapeun motor mah aya motor oh deui sarua ye eta tababur duit dibawa motor bae eta kos kitu geus Masya Allah geus urang mah ngadoa teh hiji kudu ngalawudu heula dua kudu boga adab tilu kudu menghadap ka kiblat opat kudu pohara jasa urang mah ngerahkeunana tadarruj jeung hupiana ari para nabi para aulia Allah mah geus teu kudu dibejaan nu mantaknya diangkat jadi wali geus bisa tadarruj jeung hupiah ieu mah jang urang usahakeun ku ari urang nurutan para wali-wali Allah mantak wali Allah mati lok daek ngadoa isin ceknya ngadoa jandek naon ngadoa atuh ja Allah ge geus apaleun memeh kaula didamal ge ku Gusti Allah geus apaleun moal ngadoa bertentangan jeung nu di surat Baqarah cek surat Baqarah ud'uni astajib lakum panitah mentek di dieu ge aya bahasane amr ud'u fil amr al amru idza utliqa yan sariful wujub ila madalla dalil berarti di dieu teu meureunan ngadoa teh wajib disyaratkan maka tadarru wa khufiyah tapi kapan ngadoa mah wajib dibahas panjang minimal sunnah lamun teu kasuk wajib sunnah mah aya sebab aya perintah kan disesuaikeun jeung pamenta urang nu mantak diteruikeun ku Gusti Allah innahu la yuhibbul mu'tadin wallahu alam bimuradisanya na Gusti Allah teh henteu mikademen mikaresep ka jelema anu ngadoana ngaleuleui liwati batas dina ngadoana bitasaduki loba omong tanpa hadir hate ngadoa ngajek-jerek bae beuh pajar pendek koreng panjang tapi hate hadir hate moal dipake ka resep ku Allah jadi di dieu bahasana bahasa la yuhibbu aya mahabbah bagian mahabbah ka Gusti Allah ieu urusanana jeung ganjaran jeung siksa ketika Allah resepeun diganjar doa Allah resepeun dibere diganjar ketika Allah teu resepeun disiksa ngadoa ongko disiksa ongko jadi mangala ieu sing ade mantap Allah tersepen ka nu ngaliwat atas kumaha hiji loba teuing ngadoana nu teu butuh ge dibaca bae ku nyana bari teu hadir hate Allah tersepen nomor kadua panjang nomor kadua tarik teuing sorana panjang jeung gandeng kecuali lobaan pugungan sorangan pugungan 10-an pugungan 20-an woi ngadoana amprekan suara ka mana mendi Allah tersebut anak tersebut tadi dipakai karesep ku Gusti Allah berarti lain diganjar disiksa nomor kahiji nomor kadua innahu la yuhibbul mu'tadin Gusti Allah teh tersebut deui ka jelema anu ngadoana leuleuwih teuing teu diukur ku dirina menta bae ka Gusti Allah maha kawasa jeung maha sagala-gala Gusti Allah tapi ukur pamentana aya jelema tukang jengkol mah ulah hayang kapal udara pugunya dagang jengkol lagi mending muntrekan mah pugungan boronjongan doang aju manehanana deui ieu naon karanganana ngitungna ge eta hitunganana itu kan tukang jengkol hiji mah hiji dua mah tilu opat mah lo sambilanna las 2 las 3 las 4 las 20 heuy 17 jeung 18 ka mana ulah loba ngomong dagang jengkol ieu kan make siasat kos ieu teu kieu mah teu sugih cek nya teh
dua bisa nih karena pertama batunya baru batunya nanti lu jangan segitu ya hitung di imah beli 180 aduh mantap korupsi mah boro-boro pamarentah tukang jengkol ge amisen korupsi mah ya Allah ya Rabbi tukang kenteng ge sarua bae hiji mah hiji dua mah meuli urang 1000 ngan aya 900 bebeja urang we ieu kurang kurang 100 poho teu kapuateun ampura bae nya aduh sia mah geus lah sakian jauh kan ke Jatiwangi ceknya dikorupsi 100 geus tukang jengkol korupsi ngaleteran beas ini pertama mapan make adat teh make naon karena kitu teh kayu teh set lalawan rata hiji dua yang geus kitu ieu nu jelema nama laung panuleuna set ieu namanya cingin set celong saya tik set sial teh tukang beas bisa teh tukang beas masyaallah tek dihampura kitu teh tukang beas bisa ya Allah ya Rabb bisa ieu main Gusti Allah. Nah, sing ade dagang jengkol mah sapira jengkol. Sabara duit teh jengkol teh eta. Modal jeung kauntunganna paling ge meureun 10, 20, 100 ribu lah. Gede-gedekeun 500 ribu. Ngadoanya na ka Allah ya Rabbi Gusti. Abdi teh butuh kendaraan Gusti mah maha kawasa penta abdi ka Gusti abdi mah hayang boga Garuda Airways. Cak Gusti teu kira-kira teh budak menta bae tuh yang Garuda paling dibere geura kapal gagarudaan sia ku aing ya bener nu dagang nah kapal kakapalan kade Garuda nah ngadoa aya iya ditiup ieu mah sing ade ulah kenceng teuing betus kakapalan paling eta kudu disesuaikeun orang-orang lembur kasep teh sabaraha sugih kitu keneh ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah yang boga pamajikan teh ongkos olah ramlan Gusti ya Allah atuh bener geus ya hayang atuh ulah kadu kos kitu geus ukuran tataga sia bae sih anu bareng kanyawan kiihna jeung sia keur leutik teh urang teh jadaek cekolot teh digalinkeun jeung si eta di embung emang kunaon kula nyaho ka bawarang negeri emang atuh kina ge bareng pan jeung kula nyana leutik kula leutik atuh lain deui ku ari mah babulu taga doa teh kudu diakurkeun disesuaikeun jeung diri atuh tukang jengkol ulah hayang kapal udara orang lembur kasep ente sugih ente pengalaman sakila sakola gengan SD ke SMPG ajun nyana betaheun di kelas 1 teu kaluar kadua kana kedua kelas 2 kelas 3 ente guruna hokeun kelas 1 bae nyana mah bayaran mah terus aing ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah hayang boga pamajikan teh ongkos si Broxil bintang film Amerika nu pernah dibeli ku Adnan Kasogi beuh budak tamam lain lalagaan teh mah ngadoa tuh bener ge aing kawasa atuh sia teu kira-kira ditakol sia ku aing cek Allah sesuaikeun atuh lamun hayang kendaraan kan tukang jengkol mah deres bae mun ya Allah ya Rabbi abdi butuh kendaraan ieu sapeda nu ieu reman Gusti kudu make sendal jepit bae iya eta ge lamun aya sepakboran mah teu bisa nu mentak sepakbor hareupna diocotan ge jang ngarem ya abdi hayang boga sepeda nu normal we Gusti kadanan ku hammer atau rally nu aya trik kitu mah aya reman Gusti tah deres we cakal guys tungguan sakedeung deui deres sama kos itu mah sepeda ka sepeda deres geus boga sepeda rada bagus aju dagangna maju ya Allah ya Rabbi jabatur ge baroga motor ngan abdi embung ridit Gusti hayang meuli langsung bae kadanan kumio sekupi mah atuh abdi mah ieu bae naon ngaranna nah motor-motor lah asal aya leumpang bae Gusti teh mah
prima tah dek ieu teh non gara-gara nu beubel teh takos gitu bila perlulah motor eta bae tah abdi mah RX nu baheula hayang gede-gede Gusti abdi mah nu baheula bae panjang tah eta nono karajokna bisa pake muatan boronjong berarti kan bebeneran tah menta kan ya sakaloha geus baik diberes ya moal kebal diberes sesuaikeun cuma lain ya Allah ya Rabbi kadanan ku kapal udara atuh kijang-kijang Innova Gusti pugu imah ge doyong tadakur takos gitu tah ya Allah tersepen tangan doamu gede-gede innahu la yuhibbul mu'tadin leuwih kita budak ngadoa ye ya Allah ya Rabbi abdi mah minta batur hirup nu sesuai jeung abdi bae Gusti ja abdi na ge teu kasep geus atuh pamajikan lamun teu geulis atuh korban anak Gusti abdi teu kasep atuh pamajikan teu geulis nasib anak kumaha meureun aduh ieu mah bebeja bae ka Gusti hayang nama orang Jakarta Gusti orang Bandung artis teh tapi kan teu sesuai abdi hideung hayang kanu putih meureun cek Gusti teu sesuai hideung deui oh masalah abdi anu hideung ge lah pokona ngan anak kos areng pasti tah urang lamun pun teu pentas sesuaikeun ya Allah ya Rabbi lah abdi mah urang kampung sesuaikeun nu bisa diajak rumah tangga jeung abdi di kampung deui be abdi mah maksudna ge hayang ibadah ka Gusti teu luhur-luhur abdi mah eta mah ngaranna sesuai tapi lamun urang tukang jengkol hayang bapak urang tukang jengkol urangna sakola SMP ge teu tamat hayang kawin ka anak bupati atuh bisa mah bisa bae Gusti Allah ngan atuh sia teu kira-kira bisa henteu sia tanda tangan Kugusa nyupiran gitu bisa mun kejadian aing misalnya ya cek Gusti Allah mere anak bupati daekeun ka sia lalaki anak bupati awewe we ayo bogoh mah panti aing dibogohkeun haju cak bupati teh tah bawa mobil sia bisa henteu didorong ku abdi pan jore minantu bupati ngadorong mobil sesuaikeun ieu segala rupa kudu disesuaikeun menta ka Gusti Allah urangna jelema anu teu masantren kemudian bodoh haju urang teh hayang ngudag ibadah cara wali Allah ba bisa kajen kumaha ge sebab diciptakeun ku Gusti Allah pi rasulun rasul pi nabieun nabi pi walieun wali moal aya hiji wali anu bodoh masa wali Allah bodoh ke batur nanya anakanya ongkoh wali ongkoh bodoh moal aya geus diciptakeun cara logam-logamna beda cara batu mah batu beda lain deui ieu mah batu teh sapir ieu mah batu teh kitu mutiara ieu mah batu teh kitu merah delima batu teh mah anu 1 miliar anu 2 miliar diciptakeun ku Gusti Allah seperti eta lah sagede pentol korek api waduh merah delima hargana 50 miliar 100 miliar bandingkan jeung nu di mingguan sok gua dek ieu 2000 hutang. Nah, ieu batu itu batu beda kadar atuh kajen kumaha teh bisa dipaksakeun. Gitu. Ieu mah batu rubi. Begitu dideuleuh ku urang bener aya seteran mahal hargana. Mungkin bae 100 miliar, mungkin 100 juta rubina dah. Lah parah, meuli urang di dieu beureum akur beureumna kos kitu. Barade teh mang, eta bogana sabaraha? Bogana mah 10.000. Aya ongkos 5.000 jadi. Ya geus 5.000 tah. Bu gede, merahna akur merah delima. Beureumna mah akur gede 5.000. Weh, pohara jasa dikieu-kieu. Akurkeun jeung merah delima. Akur beureumna tapi dijualna beda. Geus, usia mulai dijualnya. Kunaon pake bae teh mah lain jualeun. Emang atuh teh jangan ngatak bisa. Oh, kadarna beda Allah nyiptakeun batu beda nyiptakeun logam ieu mah emas kadarna 24 karat ieu mah kadarna 22 karat ieu mah 18 karat ieu mah sakarat beda-beda ieu perak dan lain sebagainya geus urang nyadar diri aing di mana posisi aing ieu ibadah mah biasa ibadah ngan tahu diri posisi aing di mana
sebabna ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Sabada Allah ngajelaskeun tentang asal usulna kejadian seluruh alam langit ketut esina yakni para malaikat-malaikat, bumi ketut esina yakni jin jeung manusia, seluruhna menang ngadamel Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardi sittati ayyam. Lamun langit jeung bumi berikut esina nu ngadamelna Gusti Allah maha kawasa Allah, maha sempurna kekawasaan Allah lantaran kabeh menangin Allah termasuk urang di jerona letik atuh urang mah menangin Allah subhanahu wa ta'ala. Maha kawasa Allah, maha dedeh Allah, maha sempurna Allah. Aku ku urang kakawasaan Allah, kadedeh Allah, kasampurnaan Allah. Ja urang gulak gilek ge ieu tenang Allah, napas kaluhur kahandap genang Allah. Aya anu keur cicing langsung ku Allah dicabut nyawa. Aya anu ngagoler di rumah sakit paeh geus pasti jasa tamo para raehna. Aya anu angel ka paeh. Aya anu henteu muriang deui naek kapal. Aju kena angin dus. Kuarican keparanggih deui anu ku tsunami macem-macem nang Allah kabeh geus dipersiapkeun. Maha kawasa Allah, jelema dileg-leg orai, jelema dileg-leg buaya, jelema dileg-leg maung, jelema kutulale gajah. Maha kawasa Allah nang Allah. Aya nu teu didahar ku orai ngan saukur diburak dong pot. Aya anu ngan saukur dicium ku orai taneuh doang. Ai. Ih atuh maha kawasa Allah. Eta mah geledeh. Eta mah geledeh eta mah sebabna nu ku orai taneuh, orai belang, orai anu kitu teh naon ngaranna? Tuh nyawan jasapan sia mah. Asok nonton film India mal salah. Kabeh geledeh tama sabab paehna. Geus puguh nuku gajah mah, geus puguh ku tu maung, geus puguh ku buaya, jelas tama. Ieu mah raja nambut nu sakitu buagahna, ngaku pangeran, lawan ge teu kira-kira Kangjeng Nabi Ibrahim. Paehna kapannya nama ku rambetuk nu leutik. Coba eta. Cek sakol lain ku rambetuk anu asa kurang nees ngaganggu teh yang naon ngaranna teh? Reungit. Coba eta. Pangeran paeh ku reungit. Teu kira-kira padurang atuh senep gadengen age. Pangeran paeh ku reungit tuh. Sak Allah sia ngaku pangeran. Ayo, ulah jeung aing jak Allah sia ngaku pangeran mah. Geus pugus sia ngalawan Nabi aing teu mampu. Ya urusan paeh mah urusan aing tah mah. Ibrahim ku sia deuk dipaehan cak aing hirup-hirup bae. Nyaho aing anu mah anu ngahirupan paehan ku sia cak aing hirup-hirup. Eta teh jang ka urang sing hade. Allah geus bere contoh. Kurang kumaha dulur-dulur Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam mawa Kangjeng Nabi Yusuf lantaran hasud. Deul. Ieu budak dipake kadeureuh ku bapa. Musawauh nyana paehan, maksudna dipaehan. Kasumurkeun geus kurang kumaha coba ayo. Dia tah bakal payah tutupan luhurna ku batu.
masukkan ke sumur tutupan ku batu nyanana surak paeh kajian kuku mage cak Allah hirup mal paeh kajian kuku mage sebab can angges urusan anak wailek dijadikan raja di Mesir cak Allah tulisan ada ge di lauhil mahfuz tuh dalam kolam aing neretet bae can angges urusan anak nyana bakal jadi raja di negeri Mesir paehan kusnya mal bisa bener bae sekian tahun kemudian kadengekeun Raja Mesir Yusuf lain Yusuf nu dibojong paeh tama Yusuf dulur napan kaget Yusuf mana sedangkan keur paila kapan ieu Yusuf mana nu jadi Mesir nu jadi raja di Mesir ke cek Bunyamin dulurna lain Bunyamin es coba cek Yusuf mana ini aduh ngababagi beah segala ngaranna ge raja pan ngan nama ikhlas ngababagina lain cara si eta ikhlas dan nama kayak Yusuf mana coba periksa kan itu periksa ku salah seorang kan itu wih Yusuf dulur urang ya pan digeragakeun ka sumur kurang paeh nya nama Yusuf eta ayo geura urang periksa ku kabehan jaheunya ieu mah Yusuf adi urang nyana kararieu bae ilok asli make ilok asli eta bingung dah orang ke Jakarta ilok apa itu ilok nah ini mah betak-betak ya maka bahasa Melayu ilok sudah lah ya ilok segala apa ilok kan bener gitu nah iya mah cerita ke papanjang namun ke dongeng di surat Yusuf bakal rame jasa nu kolot mau wallahu a'lam dan sanung geus wis lain di luhur doang sama wallahu a'lam tapi kalian dek di paehan diaragakeun ka sumur cak Allah moal paeh urusan aing teu paeh baheula balik di Mekah kapan baheula tahun sabaraha tahun 72 kapal di Abu Dhabi ragag warae kabeh kapan balik di Mekah orok hirup teu kumaha deui nu kamari tsunami di Aceh aya jelema sok maca Quran bae kapan ustad dor kena Aceh kunaon nya nama di jero cai bisa neuleuh lauk cek nya lauk loba amat ieu nya teu inget babanya keur kena tsunami ngan nya mah neuleuh ongkos di akuarium meureun kitu tah lauk pulo de amat cek nya ngan aya orai segala rupa ngan bangke-bangke kadeuleupan bangke jelema sagala tengah nya nama dibere ku Allah tengah bahwanya teh keur di jero lauk keur di jero cai ngan barang surut kabeh jadi mah orang tsunami caknya coba eta nang saha balik di Ciamis mobil bus aya santri teu boga duitnya nama numpang di tukang naik mobil lagi kieu bae di tukang aing mayar tan teu ye dek naon nu pake mayar cek hendak ku aing balik mondok di tukang di bus lagi nya limpet bae kieu ye nya na ye dah maca tabarok bae bismillahirrahmanirrahim tabarok lagi maksudna mah maca tabarok ya wah yang ulah mayar kurang di limbangan nu pas jalan nu kitu-kitu teh atas kenceng teuing teu karemblong remna bus ka handap 11 meter ka handap rae kabeh nyana rarasaan nyana aya nu ngangkat jalan jandela sediuk bae nyana mah di sawah atuh terus bae maca tabarok tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir geus sabaraha puluh balik meureun teh mah jembung mayar teh bener teu mayar Ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala barang rame enon itu ragag Masya Allah jaheuh eta saha nu mindahkeun ti beus ka sawah ayo coba nyana ge bingung langsung sujud nyana di dinya sujud syukur ngadoa ka Allah tarewa ku jelema ieu salah sahiji penumpang saha anu ngaluarkeun anak coba mantep teu kudu sieun-sieun we perang bae
paeh aja nu masalah ya waya hirup paeh di eta di bus kalayang nya nama dibawa kan eta po kapal di Jidah di Abu Dhabi suruh paraeh kabeh orok mah nu lahir di Mekah berarti kakarek sabaraha hirup saha nu mawa coba eta ayo ya Allah ya Rabbi Kangjeng Nabi Yusuf diasupkeun ka sumur bos cak doror paeh sia kajen kumaha ge emang maksudna dibunuh jadi raja mantap kurang lamun anu ngasupkeun ka sumur buadek dijadikeun raja beureun atau apa di jero sumur Raja Namrud kapan ngaku pangeran teu kira-kira asup ka hirup asup ka hirung asup deui ka hese ka jero bebejanya ye pangnyokelkeun tah cenah naon ieu tah reungit kita cokel hese ka jero dokter biasa ngomong kan ternyata reungit ka kawasan Allah nu kudu nama pae naik ka otak terus di otak wah cak reungit makanan banyak amat ini cak reungit enggak usah susah cari ke kerbau ini banyak uang atuh otak di daharan ku reungitnya poe nyeri langsung poe yang banting-bantingkeun huluna ku Raja Namrud kau tihang ka tembok segala rupa waktu kabeh nonton woi pangeran ulah kitu cekeuna masa pangeran bubuludugan gitu orang gede yang seri dug-dugan aduh pangeran gering coba eta urang layan tertetis masa pangeran gering sakumaha pangeran ieu Isa dinobatkeun jadi pangeran eta teh pantatadina mah atuh mupakat bahwa Kangjeng Nabi Isa adalah rasul kabelah dieuna musyawarah model kitu MPR konsili ngaranna eta teh urang nobatkeun bahwa Isa adalah Tuhan jadi pengangkatan Tuhan teh ti manusia manya kos kitu atuh tah mangke bisa di-exit deui bukan Tuhan sakurang teh hantu kan bisa kos kitu ieu Raja Namrud paeh ku reungit Maha Kawasa ieu cerita Maha Kawasa Allah jak kabeh ge langit bumi meunang ngadamel Gusti Allah Subhanahu wa taala sadarkeun diri urang bahwa urang teh nanyain Allah di tengah-tengah kesadaran urang teh loba kabutuh Gusti sadar abdi teh manusia menang ngadamel Gusti ngan abdi loba kabutuh Gusti penta tuh kai naon butuh sia ieu ari mata nu luhur peureum keneh nu hudang nu handap geus udang sok miheulaan Gusti teh ai subuh aya mata mah peureum keneh tapi ieu nu handap geus udang abdi butuh naon supaya nu ngome gitu tah siapa asal jore tak kebutuh kos gitu ya ku sia tuh kos gitu bebe jaipan ku si pangeran tuh gitu kan kayak kuing dikiriman asal jangan ngadoa ka aing tuh kan ngadoa surang keur kieu we butuh Gusti kunaon aya aing nu endeuh di hareupan mah awewena jang ome ka abdi ngan ieu modal abdi sadar abdi ge ngadamel Gusti ieu ngan abdi teu boga jang mas kawina bejana nyana hayangna 50 gram eta abdi malah sugan aya nu sugih paeh aju hartana dikaabdikeun jakeuna teh sing ngadoa bae tu ka aing ka Allah pan aing pangeran geus barang geus kawin Gusti hayang boboncengan abdi jeung pamajikan abdi henteu kudu nu bagus-bagus pang meulikeun mobil Fortuner gede jasa kahayang tah budak atuh mah sapeda ke gedenya na Fortuner budak tadi jang mas kawin gese wah yang Fortuner blon teh mah budak is tapi pan pangeran Gusti mah atuh kos kitu mah
kabelah diri Gusti abdi teh hayang tuba nina lah abdi mah hayang jualan teu kudu hese-hese boga supermarket teh Gusti 5 bayar eta ka aing cak Allah aing pangeran sia tuh kan di tengah kesadaran bahwa urang teh makhluk Allah anu lemah Allah maha kawasa lantaran kakawasaanana kurang geus katingali jeung karasa langit bumi sadayana kenging ngadamel Gusti maha kawasa Allah maha sempurna Allah maha deudeuh jeung nyaha Allah turunkeun ka deudeuh jeung ka nyaha Gusti di jero kakawasaan jeung kamaha sempurnaan Gusti abdi teh loba kabotu ngadoa ka Gusti dibere carana ku Allah ieu tah ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah ud'u ngadaroa marane kabeh marentah marane kabeh ka pangeran maneh lantaran pangeran mah maha kawasa pangeran mah maha sempurna pangeran mah maha deudeuh jeung maha nyaah jaka bege kapan menang nyeun Gusti Allah sok pentah pangeran maneh cuman make syarat mentana 2 syaratna tadarruan wa khufiyah mentana ka Gusti Allah teh penuh dengan DP dan penuh dengan tadallul ngarasa rendah diri Gusti abdi nu mantak menta teh abdi teh butuh nu mantak menta ka Gusti teh japan nu Gusti sadaya-daya abdi teh moal menta ka makhluk da makhluk mah rusak da makhluk mah riweuh moal menta ka jin ka setan nya setan mah nu dibenduan ku Gusti moal menta ka hewan-hewan ya hewan ge sarua bae dadamelan Gusti mending ka Gusti penuh keyakinan bahwa Gusti sadaya-daya anu ngadamel nu masih anu nyabut lamut ya 5 autait lamut ya 5 mana tawala man ya 5 naon eta kalinya tuh kan laman ya 5 autait wala mut ya 5 manata moal aya anu bisa nahan ketika Allah mere moal bisa mere ketika ku Allah ditahan wah be sa Indonesia dek mere ka urang Allah nahan moal bisa geus disiapkeun jang urang ku presiden Allah ngaulah teu bisa eueuh persiapan disasage tapi Allah dek mere moal aya nu bisa ngahalangan lamu tia 5 manata wala man ya 5 ataita penuh keyakinan Gusti abdi teh loba kabutuh abdi teh ieu teh kitu manusia hamba Gusti nu hina Gusti maha uninga kana kelemahan abdi kahinaan abdi tadarru urang di harapan Allah ulah menta ku takabur lamun menta ku takabur cek Allah teh menta ka aing takabur okos eta jelema menta ka urang tapi tulak cangkeng leutik mentana mah teu hayang aing okos urang liwat aya preman leutik mentana mah ngan saukur rokok teu hayang aing di premanan ku sia ajeun gelut aing kunaon eta tulak cangkeng mentana teu nyawa aing jagoan eta aing kapanggih jeung jagoan deui ngadu sia jeung aing goblok meureunana boga sabaraha sia penca jeung aing dan beres ya padahal mah mentana ngan rokok doang kulantaran di premanan takabur teu aya tapi aya jelema Haji mah kasep aing kasep pada jore emang aing mah kasep meh lahir geus kasep aing mah waduh di samping kasep Haji mah kadeleuna baraha sok aya naon bae sia mah asana can manggil we kos Pak Haji mah model kos kitu geus we gitu urang dek kadinya nyanan dek kahana ke ku abdi pangnyandakeun sendana teu kudu teu dek kadi ka mana Pak Haji aya ngilu ke dipangnyadakeun bae pangnyandakeun panjadakeun tawadu ngaran Pak Haji ieu motor saha motor Pak Haji yang kula banyak lah tuh ulah teh mah joreke bae dipangmelikeun mantap eta ku ngadengena ge geus ser angin segar datang padahal mah bener jangan teu mangmelikeun geus seger
geus seger kudu eta tawadu ulah eta mah motor prima lama engke ku aing sia dibeurekeun mio kan masya Allah beneran Pak Ji aing mah jatilok ngabong sakali aing mah aku tawadu tapi preman mah orang liwat disetau ku preman rokok ye batur sieun kasih aing ye satungtung nyawa aing aya di awak aing nempel kene heula aing ku di premanan kasih kusia kunaon eta leutik sekedar rokok cuman mentana bari tulak cangkeng preman ieu lamun sopan mah Pak Ji suka teh saha serinya ieu lah kalau waktu kieu bae sia keur di dieu lah tuh kula mah sakiayana bae Pak Ji eta naon eta rokok ji bola oge sih emang saya ngarokok tah sopan masalah sopan tah anak buah itu seberapa anak buah waktu loba di tugangan kula aya meureun 20 mah tah duitna tah ngeunaheun eta ngeunaheun sanajan di premanan tapi nyara sopan kan ngeunaheun eta ngaranna preman boga etika yehe aku mah gitu tapi lamun langsung rokok atuh keulanan kudu mere rokok kasih lain teu boga jeung lain teu barat cara tuh eta keur cara ka manusia mata ka Allah ge Gusti bere atuh abdi pan Gusti mau sogi sia meta kos kitu apa cak Allah teh bali bere ku aya ge ku ge cak ka manusia bae di peremanan teh orang meremanan ka Allah Gusti pan abdi mah ieu jagoan masa teu dibere ku Gusti tolol meureun cak pangeran meremanan aing sia disiksa sia ku aing jadi kudu tadarruan kudu DP urang ka Gusti ditambah wa khufiyatan ulah panjang-panjang jeung ulah gandeng-gandeng menta ka Gusti Allah mah ulah gandeng-gandeng Allahumma ya Allah sorangan maksudna di masjid ya Allah ya Allah ya Allah urzuqni ya Allah zaujatan jamilah ya Allah teh kudu gandeng-gandeng cek Allah aduh yang meminta pemajikan lu gandeng amat sih teh kudu ya Allah urzuqni zaujatan jamilah wa kabiratal farji ya Allah tah eta teh ulah kos kitu barang dibere mah ku Allah deui gede bobogaanan jangan doapan bener teh wah yang gede barang dibukakeun bu beak ka moal sih emang na apem sia macam-macam bae tah dibere urang konsep ku Gusti Allah udau entah ku maneh rabbakum pangeran maneh aing ka Gusti Allah sebab sia nangieun aing langit nangieun aing bumi nangieun gunung nangieun aing laut nangieun aing wabe hutan nangieun aing penta ka aing janu aing sia na ge kapan aing ngan sia ku aing dibere pemikiran aju loba kabutuh penta ka aing ngan cara mentana ulah jadi preman tadarru'a wa khufyah DPDP ai menta mah wa khufyatan jeung nyamar suarana urang ge sasamaran ka Gusti Allah nu mantap loba zaman Kangjeng Nabi Sulaiman kiai-kiai ngadoa lantaran eueuh cai teu diijabah belah ditu ulama ngadoa teu diijabah berikut Kangjeng Nabi Sulaiman teu diijabah aya naon Gusti nu sejen mah lantaran tararite ngadoa anak nu sejen gitu kene ai kaula lantaran berikut maneh nu milu aya jelema nu tara ngazakat mamala tapi balik bae balik maneh ke hamba aing aya anu keur ngadoa balik ke Kanjeng Nabi Sulaiman balik Kanjeng Nabi Sulaiman kadenge ku Kanjeng Nabi Sulaiman ya hamba apanya nama ngadenge hewan-hewan keur kieu ben ngalengis bang dia sireum jo sireum ye keur ngadoa insyaallah cek Kanjeng Nabi Sulaiman sireum kenapa
kula ngadoa ka Gusti ya supaya turun hujan. Coba ngadoa kakarak yang ngangkat leungeun doang. Kakarak Allahumma ru'uh us ngumpul kabeh. Sakang ieu surang pohara pati sireum. Wari sireum. Kakarak ya Allahumma. Ngadoa deui gelalahunan di jero hate. Sakang ieu sebenarnya umbat itu ngadana. Isin ka Gusti mah teu kudu umbat-umbat nyaho. Cak sireum di jero hatena abdi onaman Gusti teu butuh cai. Abdi onaman Gusti makhluk nu hina. Abdi onaman Gusti lah sapira abdi. Tapi Gusti ngadamel hamba-hamba Gusti nu marulia nu ngabutuhkeun cai. Abdi mah ngadoa ge sanes kanggo abdi kanggo hamba Gusti. Nurek wudu, nurek mandi, nurek ibadah ka Gusti. Nyangakeun sadaya-daya ka Gusti kabutuhanana. Di jero hate bruk teh hujan. Kanjeng Sulaiman gedeug ele aing ku sia sireun. Masya Allah tuh eta kudu di jero hate gadoana entah Allahumma kikieuan komo urang ngadoa dinu sugih abeh meureun urang pajar abuya panjang ngadoana ge jamual leungit ka kiaian sanajan pendek ge ngadoana ieu mah masyarakat geus kieu ngadoa pajar rek pendek panjang teuing kahandap leungit sampai pegel kahandap kadengena bangun deuk ngeusan naik deui ka luhur masyarakat amin amin bangun deuk ngeusan brek panjang keneh bae nya nyileuk ka babaturanna kicep silih kicepan turun deui ka handap teu datang ka kieu bae amin ge ditatarina amin datang amin datang ka usan edan ngobrol panjang teuingnya itu ngobrol atuh lain ngaminan panjang teuing ka dituna teh kiai ku bloon teuing teh si kiai dititana ge tadarru'a wa khufyah komo jeung masyarakat loba mah atuh kabutuhna bae naon ieu teh keur ngariung butuhna teh butuh naon dia butuh pangampura atuh geus ulah loba-loba disesuaikeun jeung kabutuh jakang jeung nabi ge pusatna tilok hayuh bae doa asa buala rupa jante ieu butuh naon butuh cai Allahumma isqinal gaisa ya Allah ya mugis ieu butuh naon ieu teh butuh teh kitu supaya maju usaha didoakeun ku Kangjeng Nabi supaya sugih ya ghaniyu agnihu ya Allah jadi sakadar kebutuhan ngadoa po ieu mah diborong kabeh hizib dibaca hizib dasor sakumaha deuk perang hizib ripai dibaca deh bau budak sakumaha jagoan namun aya kiai nu kos kitu rante prakusia di rante beneran kunaon di rante cak ku ki uci aja nanya datang we ka aing salah naon kula kiai kunaon di rante ku masyarakat doa panjang teuing sia lah panjang-panjang aduh ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah Abu Musa al-Asy'ari anu makamna teh di Yordan ketika orang datang ka wadi nu cai mancer pernah ditincak ku Kangjeng Nabi Musa lewat orang dekati ka ditu belah kiri aya gunung naik kaluhur etalah makomna Masya Allah jadi sahabat ka mancanagara nu ka Suriah nu ka Iran nu ka Irak nu ka Mesir nu ka Yordan ternyata di Yordania ribuan sahabat di antara ya Abu Musa al-Asy'ari kula nanya itu jalan kemana iya ceknya jalan ke Bakom Musa nasar luhur ke gunung bisa mobil letik bisa mobil bus ya Allah teta di tempat Kangjeng Nabi Musa mawa pamajikan anak kemudian dahaga diketik saya datang ke ayuna herang baik
jengnya hoti mana di mana haju gitu amis cairna kemudian tebeak-beak datang kain waduh kurang mandi di terus berangkat tuh ke arah tih ke ditu anu zaman Kangjeng Nabi Musa dina Al-Quran ayat ke laut merah gak itu nah memeh datang kiri ayah makam naik ke luhur iyalah Abu Musa al-Asy'ari nu pernah kumaha ketika perang jeung Kangjeng Nabi beserta para sahabat begitu perang naik kuda nyerang ternyata begitu nyerang aya wadi jurang jero kumaha Abu Musa Allahu Akbar maksudnya stop Allahu Akbar Kangjeng Nabi ditepak ya Abu Musa irba'u anfusakum irfaku sing dede sing nyaah ka awak maneh antum la tad'una rabbakum as-samma wala gaiban marane henteu ngagero ka pangeran maneh nu torek anu gaib henteu wa huwa ma'akum pangeran bareng jeung anjeun bari manehanana samian basira ngadengekeun jeung neuleukeun ka urang hadiran tur hadir ulah sok dari riweuh mah Abu Musa buandeng amat tenang bae sih ngadoa ka Gusti Allah mah lalaunan mun sorangan teu kudu dikedalkeun cukup di hate mun duaan asal kadenge ku dua mun tiluan asal kadenge ku tiluan mun sapuluhan asal kadenge ku sapuluhan lemalah lamun geus para maklum mah doana nu dibaca teu kudu kadenge ku sapuluhan ku 20-an ge da geus maklum kecuali lamun teu maklum cara Kangjeng Nabi nu mantak sahabat ngariwayatkeun Kangjeng asar doa ieu Kangjeng zuhur doa ieu Kangjeng magrib pernah ngadoa ieu Kangjeng teh di anu pernah ngadoa ieu berarti Kangjeng Nabi kadenge ku sahabat ngadoana nu mantap diriwayatkeun ku ieu Kangjeng pernah ngadoa ieu tah ieu dirinya Kangjeng berarti kadenge mantap katalar ku sahabat nah ieu mah urang unggal ngariung jeung kiai eta teh kadenge naon sih eta Fatihah Allahumma sholli wa sallim amin 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 nyungkun eta mah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah gawe doa terenggeus cek tah eta teh kan teu puguh nu di ngadoan nya naon kumaha lamun nya di jero hatena jeung mudah-mudahan nu dijijir abi ku galedek kurang amin ayo coba ada kurang amin we galedek sing jeleger tah bae kuduan kudu gadege ukuran eta bae ieu mah ngariung liman sampai kertoa di luhur Allahumma salamatan alaina Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah bos aku mana ka Makkah ya dek umrah meureun wa na'udzubika min sakhatika wan nar ieu ngadoa bo salah tante teh jelema keur naon sih teh di masjid orang ngariung ul masa ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika bener mah bener teh doa tapi lain pakna kok urang ngadoa anu biasa Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman bener mah bener kan ngan eta kan paranti subuh berarti tadi nyana meureun subuh tah teu macak wari qobo ye saparantina atau ongkos takbir bae bagus tapi dibaca wari teu bagus Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd atuh kan bagus mantak naon dibaca terus-terusan Kangjeng Nabi jatuh ngainstruksikeun tah mah paranti lebaran tah Allahu akbar hudang ahli kubur euy lebaran euy bare teh ahli kubur coba kuaring urang dibaca eta Allahu akbar bareng Allahu akbar yo ahli kubur lebaran euy barang jante woi nipu ya kurang ririwaan penipu ya ayo paranti dah doa ge paranti umroh paranti haji paranti sa'i jadi diterop-teropkeun
tidak naon sih dibaca kurang ngurguari gitu mah masalah tau doa nu eta mah pada desa mah toap masalah ngan aya saparanti coba lamun doa pelet dibaca bari ngariung Allahumma layyan qalba sarwiti binta sarboah kama layyantal hadida li Daud alaihissalam cak nu boga imah kiamat sih ngadoa selain deui asal ada lain deui padahal kan bagus maknana mah bagus Gusti muga ngaleuleskeun ka hate sarwiti binti sarboah sakumaha ngaleuleskeun beusi ka Kangjeng Nabi Kangjeng Daud alaihissalam wa kama layanta Daud sakumaha Gusti ngaleuleskeun beusi ka Kangjeng Nabi Daud lain ya Allah qalba sarwiti ilayya ngaleuleskeun Gusti hate sarwiti ka abdi wa habibni ya Allah habibni ya Allah habibni ya Allah cak nu boga iman lain deui asana ieu ieu doa tilok dipake ku kiai nu sejen asana ieu teu nerop ta doa tak jadi kumaha ge jadi tetep bae kudu make doa nu biasa ulah panjang-panjang beuh ieu mah doa perang dibaca kaf ya ain shad ha mim ain sin qaf bari kikituan doa perang atuh Pati beres dah berair kos kiai, mun aya kiai kos gitu sekolah mending gantung bae lah. Teu nerop da kiai teh. Aduh. Misalna urang nyalateun, aju doana aya praktek doa jang urang. Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya mu'idu. Agnini ya Allah, agnini ya ieu keur maot. Imait dihareup, agnini ya Allah, agnini bihalalikan haramika. Abi mata masyatika ya Allah, agnini ya cak. Mait teh kieu amat sih. Kadenge lain jang aing mah. Jangnya mah awas yak aing. Penting aing didatangan sia. Atuh parati lain parati aing da baca mait. Dia kuduna mah pan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa abdil hudaran khairan min dari wa zawjan khairan min zawji wa qul kan ngeunaheun waktu ababas samai liruhi wa jafil adhanyami walakin hulamna wala hujata yaumal qiyamah Allahumma in kana musdan lain-lain sebagainya eta doa jang aing bener ieu mah lain Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya mu'idu agnini bihalalika an haramika bi matbu caknya mah pajumah beureung agnini ya teu beres ye nya minta sugih ye kajen kumaha ge teu beres kan tah ulah kos kitu mait ge boga rarasaan nya pas doa di samping kudu pas naon nu dibutuhkeun ku urang hiji penta ka pangeran menta naon hatal milah cek Kangjeng Nabi penta ka aing sehingga maneh teu boga uyah penta ka aing aju ke datangna kumaha mamanya uyah sosorodotan moal engke melalui tama urusan aing cek Allah maneh minta urusan akhirat minta urusan dunia urusan inu mendahareun pake danan gitu ngaranna imah kendaraan kai hatal milah sehingga uyah minta kai ngan datangna lain berarti orang minta uyah nu datang sorodot buah datang teh uyah teh waduh beres pun dihandap pun di luhur blek katimpa uyah paes ya kajen ngomong gitu kene urang minta duit ka Gusti Allah jang kebutuhan urang moal datang duit nah atuh datang duit teh mah nyegik teh ngaranna ngabedul teh mah budak moal engke ge aya hamba-hamba Allah lamun urang di lembur mah nu sugih nu boga ke ku Allah ditoel dot berangkat maneh ka ditu bere cak Allah teu kudu bahasa kos kitu nyana loyog sorangan ih jaheuh aing butuh 500.000 jaaya ti anu cukup ya 500.000 iyalah kakawasan Allah mun urang dileuweung eueuh ieu zaman nu sama eueuh engke aya binata jin dirupakeun manusia mawa ka urang atawa hewan loba jasa hewan nu istiqomah ora emang maokeun roti kitu keneh monyet kitu keneh naon dan lain sebagainya maha kawasa Allah ai endek dibere mah ku Allah babari bae tinggal mentana doang make syarat tadarru'u wa khufiyah
hiji DPDP ka Gusti Allah ngarasa lemah jeung ngarasa hina kahinaan urang dina ngusulkeun kabutuh ka Gusti Allah teh coba dinolkeun seakan-akan eueuh kamulyaan eueuh kahebatan di diri urang mun dibanding-bandingkeun diri urang jeung tai kotok ge masih mulyaan tai kotok Gusti tai kotok mah bisa dijual pakai surubuk mun cara dijual teh mah dibikeun ka batur tai kebot tai kotok aya mangpaatna abdi mah nanaonan Gusti tapi Gusti abdi teh boga kabutuh hiji eta nomor kaduana praktekeun coba hupiah teh ieu lalaunan bae mun urang ngadoa sorangan mah geus teh kudu make suara-suara hate bae ka Gusti Allah jang sorangan mah kos kitu hupiah duaan yai geus maklum mah pamentana akur geus teu kudu gandeng-gandeng sapuluhan yai akur pamentana mah geus tinggal ngaminan baja eta nu dibacana geus teu kudu gandeng-gandeng kecuali teu nyaho jamaah naon nu dibacana karak baca tuh khufiyah ya inna rabbahu ketika Kangjeng Nabi Zakaria ngadoa ka Gusti Allah khufiyah lalaunan para aulia Allah mah tilok gandeng-gandeng ngadoa sorangan teh kurucut cai mata insyaallah ngarasa loba dosa Gusti andai kata meureunnan ku Gusti dibere ge ieu mah kadedeh Gusti we teh layak sabenerna mah kudu dibere mah atuh deuk pelebah mana dipake kadedeh ku Gusti ja abdi mah atuh hamba Gusti ge encan jadi hamba nu sejati tapi Gusti jauh deui pamuntayang ieu ti ka Gusti abdi mah Kangjeng Rasul mah manusia anu sejati para aulia Allah mah manusia anu mahfuz sejati keneh Gusti di makomna para ulama mah sejati aya abdi mah kapan ustad lain kiai lain sakieu ayana tapi kabutuh abdi loba Gusti abdi teh moal menta ka sasaiwal ti ka Gusti kurcut cai mata urang mah pancan orang cai mataan can orang encan orang aya gede lebaran can kabeuli sapatu ceri bloon aki-aki deh ieu mun kitu budak ngora can kabeuli sapatu can kabeuli lepis ceri rada deres ieu aki-aki cak pemajikan apa? Kenapa nangis? Belum kebeli sepatu. Emang mau kemana? Mau ke Ragunan jagan. Emang ada apa? Ada teman saya monyet di sono. Iya, nuntut Kangjeng Nabi ngadoa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa ainin la tadma'u. Abdi ngalindung ka Gusti tina mata nu teu daek ngurucut cai mata tuh Kangjeng Nabi mah ceurik ngaleungis dituruykeunlah ku para sahabat mun ngadoa ceurik nangis kitu kade para wali-wali Allah mantak kitu Ibrahim bin Adham pandi dia ngagempeng kadikeun nu teu nyahoeun mah eta sinaon padahal urut raja parenganan urut cai mata ku unggal peuting ka di eta pakat Siti Robatul Adawiyah ka di eta pakat ya Allah ya Rabbi batur mah ibadah datang ka kos kitu nying cerika dosa jeung deui nya nama lamun ngadoa teh Gusti abdi teh butuh bisa misalna ye yang ngiriman anak-anak abdi keur masantren abdi butuh bae 500.000 mah tah Gusti mun dagang atuh majukeun supaya ieu dagang buka untung kauntunganna jang anak mun tani kitu keneh kauntunganna jang anak mun bisnis kitu keneh ieu teh jang anak kepentingan Gusti ieu teh tah jang anak keur ngaji jang ngaluhurkeun agama Gusti dibere 500 prak leuwih 1 juta usul deui ka Gusti Gusti nu si mah abdi butuhna 500 loba teuing nu 500 na ieu dikamanakeun Gusti bebeja deui ja butuhna 500 Pak urang mah lain Pak butuh 500 datang 5 juta tah ieu meuli motor sapeda sabaraha duitnya motor sapeda nu digoes teh emang maksudna kunaon abeh teu meuli bensin teu boga kan bisa digoes eueuh bari mah teh sepeda motor sepeda mun aya mah laku marana aya deui ge capek urang tah kos kitu tah nah ieu ngadoa ka Allah nah urang ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah ku butuh-butuhna temen hidup Gusti lah nu penting mah aya napasan bae ajeun potongan mah gendut dan geus kumaha
dibere nu gendut ku Allah po Gusti gendut teuing maksudnya ieu mantep gendut teuing abdi ieu rugi Gusti kunaon emang mun naik beca teu mah hiduan jadi kudu dua beca nyana sabeca abdi sabeca karena hambur ongkos Gusti nurutik bae lah Gusti ayo bere deui tah eta ulah atuh cak Allah ngadoa deui kae kunyin leutik jasa dibere usul deui ka Allah Gusti leutik teuing emang siapa mah benerna cak Allah enta ka Allah tadarru'an wa khufyah teu kudu make suara-suara adab-adabanana nomor kahiji urang boga wudu nomor kedua urang teh okos salat tahiyat nu bagus macara Kangjeng Nabi Adam okos tahiyat awal cuman ulah didiukan jadi sebu kaluhur ieu tah naon gadampal mun teu bisa sila ileungeunna kaluhur langitkeun ka ditu set lamun urang keur boga kabutuh mah ieu ulah dirapetkeun leungeunna tapi dicarangkeun saeutik ulah carang teuing kieu teuing ulah capek ongkoh sedeng ka ieu boga kabutuh teh kieu kaluhur langit ka ditu urangna ngaharep ka Baitullah ieuna kaluhurkeun boga wudu waktuna poe Jumat nu mustajabu da'wat atawa memeh magrib atawa antara khutbah atawa tengah peuting waktu sahur karepenta nisbat di urang ai aulia Allah mah jeung sabaraha bae ngadoa teh sebab nya nama teu kakurung ku waktu sakumaha Gusti Allah teu kakurung ku waktu nyana nu geus deukeut ka Allah teu boga perasaan aya waktu ja eta mah waktu mah perputaran panon poe sedengkeun nyana geus deukeut ka Gusti Allah teu kakurung ku perputaran panon poe ayeuna beurang ayeuna peuting tamu perputaran panon poe sedengkeun nyana mah geus teu inget-inget ka dinya ka Allah jeung sabaraha bae ngadoana diijabah wali mah kos kitu nu mantep aulia Allah mah sanajan boga hadas dijabah bae sebab ruhani nama murni suci panu diurus teh ruhani sanajan awakna boga hadas gede tas jima jeung pamajikanana 3 kali malah majimana wali beuki amat namanya siapa sok aju kadinya heran aju kritik beuki atuh pasal tamu urusan kos kitu mah ieu keur carita dah aju aya jelema butuh doa ngadoa bae di jero hate sanajan dibaca Al-Quran di jero hate suci nya mantak urang mah urang ieu endek sare kudu boga wudu kemudian babacaan mun hayang ngimpi bagus sakitu babacaan ge ngimpina jeung jurig melulu wudu di wuduan babacaan di babacaan nuturkeun ulama sare igir ka dieu dibaca sholawat terek ngimpi jeung Kangjeng Nabi waliullah mah teu boga wudu malah tas hadas jeung pamajikanana kerek teu babacaan ngimpi ka pangijeng Kangjeng Nabi boga hadas gede ngimpi masih ka pangijeng Kangjeng Nabi emang mungkin rohna suci nu ngimpi bapan roh lain awak mah baget didinya di imahna ai rohna ngalayang ka pangijeng Kangjeng Nabi ai urang mah geus diwuduan geus dibabacaan ka pangijeng kuntilanak dua takula kaget waliullah mah boga hadas wajah awak sama hadas mah tuh hadas awak kieu roh nama tetep suci bae nama tak mungkin awak nama boga hadas leutik hadas gede rohna kapanggih jeung para wali-wali Allah istimewa para wali tak doana geus jam sabaraha bae oh urang mah ngadoa ieu cenah anu nyeri beuteung saha mang anu ke kula ngawala wudu khusyuk sholatul Allah beres langsung tuh ya inung ke beres menang 2 poe tanya ke kumaha jadi beteng teh pae atuh nyana lagi tenang atuh geus pae mah engge beres tah kos kitu insyaallah tah mah kos aya jelema anu burut nanya ka naon garang-garang kiai
Yai kula burut. Oh, babari burut mah. Kumaha? Ulasan make cai kalapa, make minyak kalapa, mengkelti kana nah. Kitu kan ulasan sapoe dua poe ulasan bae kitu. Komo ke tengah poe mah. Ulas. Eta geus we diulas ku jana set. Menang saminggu bebeja ka kiai. Kiai nanya, "Kumaha burut teh?" Diangsongkeun herang, Kiai. Atuh pasti jadi minyak kalapahan. Kamari mah teu pati herang, gua mah herang. Cak Kiai eta maksudna ge lain kena sagere kena herang jadi. Sia Cak Kiai. Ya Allah, ya Rabbi. Aya bae. Nah, coba. Nanti cai kiaina keur sare keur tungguan. Orenganan jeung pamajikan keluarnya na boga hadas gede kan naon itu teh nama haji nyeri beuteung beuteung ya atuh bacaan aja je boga hadas gede ieu ya geus teu make campe teu make naon Gusti mun teh cagerkeun nang da tanyakeun kumaha cager alhamdulillah tuh boga hadas gede ngan ngadoana boga hadas gede bae cager anu pae mah tetep aya sakapeung waktu mah yo keur carita ulah kaget bangsa wali Allah teu boga wudu kapanggih rohna jeung nabi ieu mah ngimpi boga hadas gede sekali mungkin bae sebab lawan jasad nu boga hadas mah rohna mah geus teu pernah sadetik pun poho ka Gusti Allah lancar kapanggih jeung Kangjeng Nabi lancar kapanggih jeung wali ai urang mah diwuduan ku diwuduanna jak keur wuduna ge inget ka Allah keur ngalawuduna ge biasa doa mah dibaca disungut Allahumma fajjada masih Allah mari nu eta pas kabeungeut naon eta karung di mana nya neundeuna asana nyoap ka jeung kumaha ih tah budak neundeuna teu beres mana Allahumma biasa dibaca oh aya asana karung di juru alhamdulillahirabbil alamin coba eta ngadoa inget ka karung cak Allah teh pan sia keur wudu pan wudu teh nang nita aing jadagang karungan dari titah pan ku aing kunaon ingatkan nu lain dititah ku aing awas ya ku aing moal diijabah doana ka jeung bener bae tilok diijabah doana geus ngabudah kitu teu cenah mah teu diijabah buktina teu diijabah atuh nya namanya nyalateun sholawat kaliwat bae batur mah dibagi nya henteu menta izin pan geus kolot akibat naon eta tadi teh wuduna kitu inget ka Allah tuh komo salat ai wali mah keur boga hadas ge batin mah pan ka Allah bae teu pernah sadetik pun samenit poho ka Gusti Allah beda tuh nementak Allah mere konsep udah rabbakum tadarruan wa khufiyah ngadoa marane kabeh ka Gusti Allah cuman syaratna kudu DPDP ngarasa lemah ngarasa handap ngarasa hina diri orang nu endek menta mah memang kudu kitu ka Gusti Allah lamun urang geus ngarasa remah Gusti ja abdi teh dadamelan Gusti tapi loba kabutuh Gusti abdi teh urusana pamajikan teh jeung urusan anak nyangakeun sadaya-daya ka Gusti ude pamuntayangan niwarti ka Gusti Allah abdi ge loba anu ngajak maka gunung kawit ya ka gunung Cermai dan lain sebagainya tapi abdi manukos kitu mah teu hayang abdi mah hayang ka Gusti bae nyangakeun sadaya-daya mangga kabutuh abdi bade diusulkeun ka Gusti taberru hate teh jeung lalaunan suarana di jero hate bae geus nang kege ku Gusti Allah mun ngawarung-warungna dibere laku lamun tani-tanina dibere bagus tuman tak aya aneh batur mah tani teh itu kuberit ieu mah henteu ngadoa ka Allah nyahoeun ka kabutuhanana tuh dibere beda warung rentul tapi kok ieu mah bisa laku lantaran ngadoa ka Gusti Allah boga kabutuh jang kepentingan urusanana menuju Gusti Allah laku bisnis gitu keneh urang mah lantaran takabur hasil bisnis boga duit ya 20 juta seserian can dibalanjakeun leungit
langit lain ke Allah sial goblok sahamur nu nyokot duit 20 juta beak memang tadi di mana anapun motor nama aya motor ada sarua itu tawabur duit di bawah motor bae eta kos itu geus Masya Allah ari waliullah malainnya nama ketika satu ketika mawa onta nak langsung ditendenan bebekalan di luhur nek menuju Mekah naik onta bari mawa bekal ketika di masjid eureun salat ke berangkat deui ke salat deui di berangkat deui salat deui satu ketika ontana di talian di hareupeun masjid kemudian manehanana ka masjid meme asup ka masjid disanggakeun ka Gusti Allah Gusti abdi nu Gusti onta ge nu Gusti pupuatan ge eta teh nu Gusti ngan digunakeun ku abdi pake kepentingan abdi teh jang ibadah ka Gusti nu abdian ku abdi di talian ieu ge talancuhna nu Gusti talina ge Gusti abdi mendek serahan ka Gusti nyangakeun sadaya-daya langsung ka masjid salat kana di masjid Allahu akbar geus beres salat terus salat sunah terus wirid pas keluar eueuh ontana aya nu maling culak-cileuk nyana ge kakaler kakidul kawetan ngadoa deui ka Gusti bari deku abdi nu Gusti onta nu Gusti pupuatan ge nu Gusti ngan abdi butuh teh pupuatan ketika abdi tiris aya selimut ketika abdi lapar aya dahareun ketika abdi dahaga aya cai tapi eta dibawa ku nu maling atuh Gusti bari seuri nyana eta mah nu dipaling ge nu Gusti atuh sabada Gusti tawa los anu Gusti pamalingan anu Gusti atuh kumaha Gusti bae tah mah nyana teh abdi mah deuk leumpang ka Mekah cek hebat kan wali tanya Pak dekat mana ke Mekah kita mau kendaraan mawa mana kendaraan mamawa nu Gusti Allah tadi kula salat di talian di hareupeun masjid aju aya nu maling nage ngagerakeun Gusti onta nage onta Gusti tanyakeun coba ka Gusti Allah ka ditu bu edan murutan cak nu nanya edan atuh emang wali mah kos mah edan wali mah kos edan jing edan kaing sia nu edan itu onta nu Allah ukuatan nu Allah atuh ulah bebeja ka Allah be Gusti amba Gusti maling nu Gusti diserahkeun ka Gusti sabodo Gusti berangkatnya datang ke Mekah begitu datang ke Mekah turun onta na ti luhur Jabal Qubais plek 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 bari aya jelema leungeunna dikangkalungkeun ka di leungeun ka tuhu jeung leungeun kencana geus aya di bari nyana menta hampura minta hampura kunaon kula nu maling onta maneh aya leungeun bisa aya di dinya begitu kula naik onta maneh ternyata aya jelema ngahadang ka kaula begitu ngahadang langsung cekel leungeun kula kunyana dipapas pakai pedang sat papas pakai pedang hiji set kemudian ditalikeun dikongkorongkeun ka dieu cak nyana bikeun deui sia ieu onta lantaran ieu nyana nyerahkeun ka aing sepenuhna ka Gusti sepenuhna geus kulantaran nyerahkeun ka Gusti sepenuhna aing ieu adalah malaikat utusan ti Gusti kembalikeun sia kahayang mah ulah dipotong jaknya ieu malaikat atuh tidak ku Allah sebab ku manusia mah moal aya kasihan nu beranian mendak dipotong ku aing sia geus dibalikeun deui bari dipotong cak wali teh Gusti abdi mah ja atuh ku dibalikeunana ge geus alhamdulillah kok maka dipotong sagala rupa leungeunna ku malaikat Gusti lah sabodo tah mah hamba-hamba Gusti nu motongna ge hamba Gusti atuh geus bae tah mandek dikukumakeun ge kumaha Gusti abdi mah asal onta bae balik deui ka abdi barang di deuleu bu muatan gaya keneh nuhun Gusti beres toapnya wali nu mantap coba loba jelema geng oh hebat jasa geus teu bisaeun manusia mah dek ngarusak nyana dek ngalawan nyana serahkeun ka Gusti Allah engke ge aya nu ngutus imam manusia wa imam jin wa imam setan wa imam malaikat nu penting dibales ku Gusti Allah serahkeun ka Gusti Allah
mandak jeung wali masing hade jeung wali masing hade pernah terjadi di dia aya anu maling motor kur tahun mana nu hiji dibalikeun nu hiji makan teu dibalikeun deui antepkeun bae ulah rada ngadoa saeutik cet kunaon nya teu kebel ngaku ka iman hiji nomor kadua urang gelam leungit duit eta mah terus ukur lagi serahkeun ka Gusti jatuh duit tu Gusti eta jelema nu Gusti pamalingane Gusti nyanggakeun sadaya-daya ngan eta pihak Pak Haji boga kabutuna anu mangga eta mangan 2 poe duitna dibikeun ka kula lain ka Ki Haji dibikeun ka kula tolol teh coba itu pamalingan bloon atuh kunaon duitna dibikeun ka kula atuh kula nu untung kan nu leungit Ki Haji pamalingan dibikeun ka kula nang Allah kan berarti isukna Ki Haji bebeja kula duh Kiai cenah kula leungit duit gede mah gading 20 juta harita gitu oh ieu tah lain jeuh bek Kiai nu maling ieu bisa oge sih cek kula teh atuh jak Kiai ge maling wae maling bae tapi jangan terpercayain digitukeun mah Kiai gua lalakona bisakeun ku kula gitu satan nu maling ulah hayang nyaho pokoknya malah mun dibere nyaho Mang Haji nyaho ka jelemana jamual urang jauh henteu cenah mah asalnya bede bohong eta teh cek moal tah rahasia geus teh kudu ke jelemana geus tobat tuh mentak ke di dieu ge da aya di dieu ieu pamalingan ku ari di Cilongok aya di Cilongok ke pamalingan bahkan aya geus maling motor maling sepeda kur ieu mah rame pan maling sepeda teh ngadoa man ku kula nu maling sepeda beunang serahkeun ka polsek orang Lampung jelemana aja polsek na bebeja Kiai bagaimana keluarin lagi lah je capek-capek cakap polsek teh kok dikeluarin lagi biarin biar nyolong lagi kenapa sih Pak Kiai biar ke polsek ada kerjaan seri ya dah aduh capek-capek tau gitu jangan ditangkap nggak begitu tangkap aja siapa tahu jadi tobat bener tuh tukang maling sepeda aja tobat kakula ya Allah ya Kiai kula ampura saya maafin sekarang mah saya mau kerja aja iya tuh kerja aja karena eta berkat dikeluarkeun ku Kapolsek keluar udah keluarin aja Kapolsek kebingungan itu terus ada tobat ka kaula udah berapa banyak sepeda yang dicolong ada kali 70 mah bagi boy mul amat sih udah dijual itu sama saya tuh keren sing Gusti geus be sabab jadi wali nak garong anu ngagarong ke Sadul Qadir mun teu ngagarong mal jadi wali berarti nyana jadi walina ku sebab jadi garong atuh mamang ge beusi hayang jadi wali ngagarong heula geus yang ngagarong ditakwa aing deui Pak aing mah jadi tetenggelan mah artina pinuh rahasia mentak ulah ngadoakeun jore mentak ulah betilok pernah ngadoakeun jore jaka pamalingan ge ya Allah ya Rabbi meureun nyana maling teh butuh atau ku hawa nafsuna di jero maling teh sok digunakeun mararabo jameureunnan Gusti jana ge boga nurani Gusti eta teh urang Cilongok sawareh mah nyaho kula ge jelema-jelemana pamalingan wae di Cilongok nyaho jasa nu di kebon kalapan tukang maling tukang mabok nyaho insyaallah ti saha Kiai aya nu ngabejahan nu gaib beneran kula mah Assalamualaikum tuh di kampung eta pemalingan si eta nu bener itu bener di Cilongok sabaraha di Cilongok 5 pemalingan nu bebeja ka kula jadi kanyahoan sanajan nyana Kiai naling sia cak hate padahal mah nyaho kula sok nanya ka kula Kiai ka mana Kiai sopan jasa malah mah leuwih sopan tinu sok tahajud mah biasa mana ya biasa bae tapi eta mah mendek mantak dibalik mendek maling iya tuh geus kos kitu beti Gusti Allah na aya nu ngabejaan kumaha atuh pasar kemis anu pamalingan aya leuwih loba di pasar kemis ngan asli pasar kemis sama 2 lurang lembur lobana urang lembur Sumatera Lampung pamalingan ambalaya yang kula sebenarnya mandek jadi non kitu ngaranna intel tuh benang kabeh mantak engke mah kerja sama aja jeung Kapolsek ngan nyana mayar ka aing sabarata Kapolsek teh ieu teh kos kitu da
ngante menang pan mending didoakeun bae Gusti sapira motor hargana sabaraha di paling kunyana sagede kumaha hargana motor hajunyana di akhirat dibeuleum ngan teu nyahoon bae meureun kana panasna seuneu kahalangan nyana kahijab ku hawa nafsuna ku kabutuhna jeung ku kainkaranana bae Gusti ja Gusti maha segala-gala abdi teu ngabutuhkeun ka motor eta teu ngabutuhkeun ka mobil eta jeung jelemana ge anu bogana atuh pasti babalik ka Gusti tapi itu lamun teu ngembalikeun Gusti teu ngembalikeun hatena abdi wau ka jelema eta di akhirat meureunanan nyana kokojayan di neraka Gusti iraha bae nyangakeun ka Gusti pangmalikeun hatena supaya bener jakul mah ngadoa teh kitu teu kieu teh ku galedeg gitu sia katabrak kareta sia kajeun kumaha ge je kiai cenah katabrak kareta di mah kareta naon je tuh loba kareta mah di urang ge kareta mesin yang penting aya mesin bae babari bae aja pan diijabah ku Allah katabrak batung teu kitu hampura Gusti abdi je teu butuh ka motor eta asal nu malingna beja abdi geus dibere nyaho ku Gusti nu mere nyaona ge nu malingna eta urang dinya jauh tamati mah abdi ge tinggal atuh Gusti teh mah atuh nyangakeun sadaya-daya cenah ku Gusti teh mah endeup diteruskeun bae ditutup eta mah hatena atuh nyangakeun jeung Gusti meureun kasaksian ge di akhirat bakal kekerbekan di neraka nah nemantak Tuan Syekh Abdul Qadir baheula aju tunjak-tunjuk gegalak lantaran nama kutub dibere beja Pak tangkap si eta comot si eta sia diuk di dieu sakedeung bae diuk di dieu diuk maksudna diuk sakedeung teh lain deuk nanaon aing deuk melakeun agama ka hate sia lantaran hate sia teh bangkawar jasa deuk dipelakan agama ku aing tauhid ku aing diuk sia sakedeung jara diwali di zaman Tuhan saya mah asal di kita diuk sia teh hate sia teh ku aing deuk dibukakeun deuk dipelakan agama ieu sakedeung jadi wali saya ngadenge wali ke kadeungnya sakedeung asal diuk wali sekalian diuk wali orang mah di dieu geus diuk bae ge boro-boro jadi wali ngawuduk bae ya itu teh nyaho bae sanunya orang diangkat jadi wali je itu teh urusan Allah engko urang cinta ka wali kan jadi wali urangna je atuh urang wali lain naon lain tapi diasupkeun ka kelompok wali kan untung begitu di akhirat aing mah sebenarnya lain wali kan iya asupna ka derajat wali cak babaturan aing geus sarua sia bisa jadi wali itu emang saya tahajud kilo aing mah aing dua nyaho ngaran teh rupa pan atuh sia teh asa aya di bendera wali nyaho aja teh ka harti malaikat salah tah naon ieu malaikat kaya aya naon iku lama pan tahajud tilok duha tilok tapi pan iya di grup wali kan maneh keur ieu cinta wali namun cinta ka wali aju berkorban nah diasupkeun ka kelompok wali saya kira emang berkorban sabarit 10.000 di tukang cek malaikat wali mah wali ngan di tukang ye jogeun geus taguk di hareup henteu ieu mah jangan loba merena di hareup sia mah di tukang mah tadi tuh ku malaikat diseret jeung embung di tukang panjana tungtungna maka nyahoan we ku kabehan malaikat kunaon teh diseret 10.000 yang di hareup waktu beres ya Pak. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Ngadaroa marane kabeh ka pangeran maneh tadarruan dengan penuh DPDP. Wa khufyatan jeung lalaunan suarana ulah tarik-tarik disesuaikeun jeung pamaksudanana. Ulah panjang-panjang deui ngadoana make adab-adaban ngadoana. Maka ia soal doa teh aya kelas-kelas doana para nabi, doana para mursalin, doana para siddiqin, doana para aulia, doana para ulama, doana para awam. Kos urang kieu geus urang mah ngadoa teh hiji kudu ngalawudu heula, dua kudu boga adab, tilu kudu menghadap ka kiblat, opat kudu pohara jasa urang mah ngerahkeunana tadarruj jeung hupyana ari para nabi para aulia Allah mah geus teu kudu dibejaan nu mantaknya diangkat jadi wali geus bisa tadarruj jeung hupyah
ieu mah urang usahakeun ku ari urang nurutan para wali-wali Allah. Mantap wali Allah mah tilok daek ngadoa isin cek nya ngadoa jandeuk naon ngadoa atuh ja Allah ge geus apaleun. Memeh kaula didamel ge ku Gusti Allah geus apaleun moal ngadoa bertentangan jeung nu di surat Baqarah. Cek surat Baqarah ud'uni astajib lakum panitah teh. Mentek di dieu ge aya bahasane amr ud'u fil amr al amru idza utlika yan sariful lil wujub ila madalla dalil berarti di dieu teu meureunan ngadoa teh wajib disyaratkan maka tadarru wa khufiyah tapi kapan ngadoa mah wajib dibahas panjang minimal sunnah. Lamun teu kasuk wajib sunah mah aya sebab aya perintah kan disesuaikeun jeung pamenta urang nu mantak diteruikeun ku Gusti Allah innahu la yuhibbul mu'tadin wallahu alam bimuradisanya na Gusti Allah teh henteu mikademen mikaresep ka jelema anu ngadoana ngaleuleui liwati batas dina ngadoa nabi tasaduki loba omong tanpa hadir hate ngadoa ngajek-jerek bae beuh pajar pendek koreng panjang tapi hate hadir hate moal dipake karesep ku Allah. Jadi di dieu bahasana bahasa la yuhibbu aya mahabbah bagian mahabbah ka Gusti Allah ieu urusanana jeung ganjaran jeung siksa. Ketika Allah resepeun diganjar, doa Allah resepeun dibere diganjar. Ketika Allah tersebut disiksa, ngadoa engkau disiksa engkau. Jadi mengalah ieu sing ade, mantap Allah tersebut kanu ngaliwat batas. Kumaha? Hiji loba teuing ngadoana, nu teu butuh ge dibaca bae ku nyana, bari teu hadir hate Allah tersebut. Nomor kedua, panjang nomor kedua, tarik teuing sorana, panjang jeung gandeng. Kecuali lobaan pugungan sorangan pugungan 10-an pugungan 20-an woi ngadoana amprekan suara ka mana mendi Allah tersebut anak tersebut tadi dipake karesep ku Gusti Allah berarti lain diganjar disiksa. Nomor kahiji nomor kedua innahu la yuhibbul mu'tadin Gusti Allah teh teresepeun deui ka jelema anu ngadoana leuwih teuing teu diukur ku dirina. Menta bae ka Gusti Allah maha kawasa jeung maha sagala-gala Gusti Allah tapi ukur pamentana aya jelema tukang jengkol mah ulah hayang kapal udara pugunya dagang jengkol lagi mending muntreukan mah pugungan boronjongan doang aju manehanana deui ieu naon kalanganana ngitungna ge eta hitunganana itu kan tukang jengkol hiji mah hiji dua mah tilu opat mah lo sambilanna eueuh las 2 las 3 las 4 las 20 heuy 17 jeung 18 ka mana ulah loba ngomong dagang jengkol ieu kan make siasat kos ieu teu kieu mah teu sugih cek nya teh tah eta hiji mah hiji dua mah bisanina teh keur nu pertama mah tuh nya baru atunya nanti lu jangan segitu ya hitung di imah meuli 180 20 aduh mantap korupsi mah boro-boro pamarentah tukang jengkol ge amiseun korupsi mah ya Allah ya Rabbi tukang kenteng ge sarua bae hiji mah hiji dua mah las meuli urang 1000 ngan aya 900 bebeja urang we ieu kurang warag urang 100 poho teu kapuateun ampura bae nya aduh sia mah geus lah sekian jauh kan ke Jatiwangi ceknya di korupsi 100 geus tukang jengkol korupsi ngaleteran beas ini pertama mapan make eta teh make naon karena kitu teh kayu teh set lalawan rata kan hiji dua yang geus kitu ieu nu jelema nama laung panuleuna set ieu namanya cingging saya celong saya tik sial tukang beas bisa tuh tukang beas masyaallah tek dihampura gitu tukang beas bisa ya Allah ya Rabb bisa ieu main Gusti Allah nah sing ade dagang jengkol mah sapira jengkol
sabara duit jengkol ternyata modal jeung kauntungan anak paling meureun 10 20 100 ribu lah gedekeun 500 ribu ngadoanya naga Allah ya Rabbi Gusti abdi teh butuh kendaraan Gusti mah maha kawasa penta abdi ka Gusti abdi mah hayang boga Garuda Airways cak Gusti teu kira-kira teh budak menta bae ulah yang Garuda paling dibere geura kapal gagarudaan sia ku aing ya bener nu dagang nah kapal kakapalan kade Garuda nah ngadoa ya iya ditiup ya mas ada ulah kenceng teuing betus kakapalan palingnya tuh kudu disesuaikeun orang-orang lembur kasep teh sabaraha sugih kitu keneh ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah yang boga pemajikan teh ongkos olah ramlan Gusti cak Allah atuh bener guys ya hayang atuh ulah kadu kos kitu geus ukuran tataga sia bae sih anu bareng kajawan kihna jeung sia keur leutik teh urang teh jadek cek kolot teh digawinkeun jeung si eta di embung emang kunaon kula nyaho ka bawarang negeri emang atuh kihna ge bareng pan jeung kula nya leutik kula leutik atuh lain deui ku ari mah babulu tangga doa teh kudu diakurkeun disesuaikeun jeung diri atuh tukang jengkol ulah hayang kapal udara urang lembur kasep henteu sugih henteu pangalaman sakila sakola gengan SD ke SMP ge ajur nyana betaheun di kelas 1 teu kaluar kadua kana kedua kelas 2 kelas 3 henteu guruna hokeun kelas 1 bae nyana mah bayaran mah terus aing ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah hayang boga pemajikan teh ongkos si Broksil bintang film Amerika nu pernah dibeli ku Adnan Kasogi boh budak tamam lain lalagaan teh mah ngadoa atuh bener ge aing kawasa atuh sia teu kira-kira ditakol sia ku aing cek Allah sesuaikeun atuh lamun hayang kendaraan kan tukang jengkol mah dari bae mun ya Allah ya Rabbi abdi butuh kendaraan ieu sapeda nu ieu reman Gusti kudu make sendal jepit bae iya eta ge lamun sepak boran mah teu bisa nu mentak sepak bor hareupna diocutan ge jang ngarem ya abdi hayang boga sepeda nu normal we Gusti kadananku hammer atau rally nu aya trik katu mah aya reman Gusti tah deres we cakal geus tungguan sakedeung deui deres sama kos itu mas sepeda ka sepeda deres geus boga sepeda rada bagus aju dagangna maju ya Allah ya Rabbi jabatur jabaroga motor ngan abdi umbung ridit Gusti hayang meuli langsung bae kadanan kumio sekupi mah atuh abdi mah ieu bae naon ngaranna nah motor-motor lah asal aya leumpang bae Gusti teh malah dek prima tah dek ieu teh naon ngaranna nu meubel teh tah kos kitu bila perlulah motor ieu teh bae tah abdi mah RX nu baheula hayang gede-gede Gusti abdi mah nu baheula bae panjang tah eta nono karajokna bisa pake muatan boronjong berarti kan bebeneran tah menta kan ya sakaloha geus baik diberes ya moal kebal diberes sesuaikeun nyamal lain ya Allah ya Rabbi kadanan ku kapal udara atuh kijang-kijang Innova Gusti pugu imah ge doyong tadakur takos kitu tah ya Allah tersepen tangan doamu gede-gede innahu la yuhibbul mu'tadin leuwih teh budak ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah menta batur hirup nu sesuai jeung abdi bae Gusti ja abdi na ge teu kasep geus atuh pamajikan lamun teu geulis atuh korban anak Gusti abdi teu kasep atuh pamajikan teu geulis nasib anak kumaha meureun aduh imah bebeja bae ka Gusti hayang nama orang Jakarta Gusti orang Bandung artis teh tapi kan teu sesuai abdi hideung hayang kanu putih meureun cek Gusti teu sesuai nu hideung deui oh masalah abdi anu hideung ge lah pokona ngan anak kos areng pasti tah urang lamun pun teu pentas sesuaikeun ya Allah ya Rabbi lah abdi mah orang kampung
sesuaikan bisa diajak rumah tangga jeung abdi di kampung DB abdi mah maksud hayang ibadah ka Gusti teluhur-luhur abdi mah eta mah ngaranna sesuai tapi lamun urang tukang jengkol hayang bapak urang tukang jengkol urangna sekolah SMP ge teu tamat hayang kawin ka anak bupati atuh bisa mah bisa bae Gusti Allah nah atuh sia teh kira-kira bisa henteu sia tanda tangan Ugusnya nyupiran gitu bisa mun kejadian aing misalnya ya cek Gusti Allah mere anak bupati daekeun ka sia lalaki anak bupati awewe we ayo bogo mah panti aing dibogokeun haju cak bupati teh tah bawa mobil sia bisa henteu didorong ku abdi pan jore minantu bupati kadorong mobil sesuaikeun ieu segala rupa kudu disesuaikeun menta ka Gusti Allah urangna jelema anu teu masantren kemudian bodoh haju urang teh hayang ngudag ibadah cara wali Allah bah bisa kajen kukumaha ge sebab diciptakeun ku Gusti Allah pi rasulun rasul pi nabieun nabi pi walieun wali moal aya hiji wali anu bodoh masa wali Allah bodoh ke batur nanya anakanya ongkoh wali ongkoh bodoh moal aya geus diciptakeun cara logamna beda cara batu mah batu beda lain deui ieu mah batu teh sapir ieu mah batu teh kitu mutiara ieu mah batu teh kitu merah delima batu teh mah lain 1 miliar 2 miliar diciptakeun ku Gusti Allah seperti eta lah sagede pentol korek api waduh merah delima hargana 50 miliar 100 miliar bandingkan jeung nu di mingguan sok ada kia 2.000 hutang. Nah, iya batu itu batu beda kadar tuh kajian kuku mage bisa dipaksakan. Gitu, iya mah batu rubi, begitu didelek orang bener aya seteran mahal hargana. Mungkin bayar 100 miliar, mungkin 100 juta rubina dah. Lah parah, meuli orang di dia berem akur berem lah kos itu. Barade timang, eta bogana sabaraha? Bogana mah 10.000. Ayo ongkos 5.000 jadi. Ya guys 5.000 pu gede, merahna akur merah delima. Bereumna mah akur gede 5.000. Weh pohara jasa dikieu-kieu. Akurkeun jeung merah delima. Akur bereumna tapi dijualna beda. Guys, usia mulai dijualnya. Kunaon itu pake bae teh mah lain jualeun. Emang atuh teh jangan ngatak bisa. Oh, kadarna beda. Allah nyiptakeun batu beda. Nyiptakeun logam. Ieu mah emas kadarna 24 karat, ieu mah kadarna 22 karat, ieu mah 18 karat, ieu mah sakarat, beda-beda. Ieu perak dan lain sebagainya. Geus, urang nyadar diri. Aing di mana posisi aing ieu? Ibadah mah biasa ibadah, ngan tahu diri posisi aing di mana. Sebab naon? Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadi. Moal bisa kajian kuku mage keluhuran Kangjeng Nabi urang jeung Kangjeng Nabi Musa beda. Jauh. Padahal sarua ulil azmi. Tapi lamun dibandingkeun ieu mah keur carita kadar kaistimewaanna beda. Kumaha? Hiji Kangjeng Nabi mah teu ngahayal hayang kapanggih jeung Gusti Allah. Tapi ku Gusti Allah kapan dipuateun kana buruk. Cak Gusti Allah aing rindu ka Nabi aing. Jibril, bawakeun buruk. Bawakeun buruk, bersihna lah. Aing hayang kapanggih. Padahal mah teu kudu kitu ieu mah keur carita kaistimewaan Kangjeng. Bawakeun buruk. Kangjeng Nabi na teu nyaho-nyaho. Langsung dibelek, desian, ilmu hikmah dan lain sebagainya. Eundeunkeun di buruk berangkat. Terus datang ke Yerusalem, naik ka luhur langit ka hiji kadua katilu panggil jeung Allah keur carita, ieu mah keur carita. Dipanggil Kangjeng Nabi mah ku Gusti Allah. Tapi Kangjeng Nabi Musa, Gusti, abdi hayang ningali Gusti di mana? Moal bisa Musa. Siapa makhluk aing ngokolik atuh kapal mokola palil hadis. Tapi tetap abdi hayang kapanggih jeung Gusti pan abdi teh pilihan Gusti. Moal bisa Musa moal kajian kuku mage ke Kangjeng Nabi Musa abdi Rasul abdi tetep hayang kapanggih jeung Gusti kumaha Gusti bae manggihkeun anak. Oh ayo kos kitu mah puasa 80 poe geus puasa ka Gunung Sinai ka Tursina ka di sia
berangkat Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Musa puasa heula riyadhah geus tiada berangkat ke gunung sini watini waturi sina nah gunung Tursina langsung kadinya naik kapanggih jeung Gusti Allah carita kapanggih teu kuateun Kanjeng Nabi Musa pingsan bedana naon Kanjeng Nabi mah teu hayang diangkat ku Gusti Allah Kanjeng Nabi Musa mah hayang teu diangkat ka langit cukup di gunung bae jauh melung di mana-mana. Tuh, emang kuat. Pas Kanjeng Nabi Musa bebeja Gusti. Iya hamba Gusti nu ngaran Muhammad mah kok teu hayang ge diangkat bae. Ai abdi nu hayang-hayang henteu. Loba omong Musa. Tuh urusan aing. Tuh. Urang ge nu hayang-hayang jadi wali, jadi dukun ka dituna. Bejana sia teh hayang jadi wali, heuh, gua geus gideg we. Ilallah. Moh komo lamun di nu ngariung mah. Ilallah. Kadeuleut cauna gol deh. Panjang dikira sial tama kiai. Oh, aman lamun cauna cau kepok mah atawa cau hansip. Cek santriwetan mah cau hansip, cau apu mah cau hansip. Sia ngariung menang cau naon? Hansip. Eta sok didoakeun ku santri tek baledeg gitu tah. Ka santri ngahinakeun biasa kali ngariung dibere cau hansip. Emang aing orokan. Apa nanti orok pantah mah. Di kia tuh emang aing orok teh eta di wetan di dia mah henteu di dia mah teu beda maksudnya gitu-gitu kene nah ieu urang hayang jadi wali ka ditu jadi dukun sebab naon kadarna beda geus kudu kumaha tuh ulah sok sosoranganan tuturkeun bae engke ge nyahoeun datang ka mana mun sosoranganan bakal cilaka sebab naon kadarna diciptakeun ku Allah sakitu geus tuturkeun ahli Allah jajana mah bangona kok tilok tahajud masa jadi wali ku aing kadeuleu tilok salat duha kok jadi wali nu tahajud bae nu jadi salat duha teu jadi wali nyana mah bangona ja dahar bae ku aing kadeuleu dahar gembul pakaian bagus salat tahajud tilok urad wirid jeung mah batur ngawirid nya mah kerek tapi maknya jadi wali tuh percaya aing mah emang wali asli mah nu kos kitu mantang mun ente babarengan jeung nu kitu eta wali babaturan urang jeung babarengan jeung batur ka mana ieu ka wali sangah dahar nah ieu masalah ieu wali ka jadi kumaha diketrok bae kitu ku aing wali ye lain kitu kapan wali mah cukup dikanyahokeun ku Gusti Allah ieu wa khufyah naik setik wali pangkat Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Ngadoa marane kabeh ka pangaran maneh dengan penuh tadarru jeung khufyah. Ai jang pangkat anu bodo mah khufyah teh cukup bae ku ulah aya suara di jero hate. Tapi kapanjang para aulia Allah mah nu mantep teu bersuara teh lantaran besi aya ria ngajauhan tina ria maka manehna mah khufyah lain ngadoa bae ibadah ge khufyah-khufyahan setungtung aya jelema nya na tilok ngalaksanakeun salat sebab nyaon geus teh salat ge keur salat ieu nya mah kadeuleuna ku batur mah api lain bae kana salat padahal teh nama nyangkung ngengkeli ka Gusti Allah sebab aya nu bodoh mah keur salat ge teu inget ka Allah nya nama di luar salat ge kapan inget ka Allah nu mantak manehna nama khufyah terus bae nyamar-nyamarkeun batur tahajud nya nama teu duha nya nama teu batur wirid nya nama teu mun bangsa kos kara itu mah dahar nginum ngopi ngarokok nya nama terus bae katipu kabehan ge nuturkeun wali mah mun cara katipu mah katipu sebab naon lalai dina ibadah kunaon eta embung kanyahoan nya boga pangkat indallah cukup ku Gusti Allah bae Gusti maha uninga iyalah ditutupan pangkat kawalian nyana kunaon ku kagorengan sebab ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin Allah teresepen pisan ka jelema nu leuleui ujung-ujungna kapan lamun teu dipake karesep jadi siksa anas tahajud anas sayang kalem ku murid siksa nu aya anas wiridan anas sayang kalem ku masyarakat siksa nu aya anas duha anas sayang kalem ku makhluk siksa nu aya daripada siksa nyumputkeun diri ka Gusti Allah geus saegeuna mah jeung Gusti hese dituturkeunna jelema luhur teh hese dituturkeunna urang ulah-ulah nuturkeun batur nuturkeun para wali sanga nuturkeun Habib Lutfi geus hese urang kowe
hesenya nama ngobrol ngabak-blak bae ngarokok atuh terus bae ngopi teureun apa nukus kitu nama katuturkeun da urang katuturkeun lamun urang ngarokok bae kunaon sia ngarokok bae abi belum tiga ngarokok wali keun sia ngopi bae abi belum ge teureun ngarokona teh ngopina terus bae itu sia ngobrol bae abi belum ge ngobrol ukur ku sia jang diri sia maraka sia ujianana itu geus lain ukuran sebab jada mah keur ngalalakon embung katalian ku situasi jeung sajabana keluar tina sagala patula patali patula patali hiji bae jeung Allah urang mapan katalian ku usaha katalian kapan ku jabatan katalian kapan ku jaringan organisasi katalian ku partai etalah nu mawa ngabaged naik ka Gusti Allah patula patali jeung organisasi kepentingan organisasi jaringan etalah anu nahan urang naik ke Gusti Allah jaringan partai etalah anu nahan naik ke Gusti Allah jaringan makhluk upah HP teu nyaho mah ngagejret lain naik ke Gusti Allah etalah nu paling hese patali jeung jabatan patali jeung makhluk patali jeung dunia eta nu mawa ngebaged naik ka Gusti Allah waliullah mambungeun kos kitu teh seserian cenah mah aya bae teu bae masalah aing mah keur jeung Allah tuturkeun ku sia moal bisa wa ta khufiyah cenah mah cukup jeung Allah bae per detik per menit tadarru ka Gusti Allah khufiyah di jero hate kok bisa kitu urusanana pan geus diurus rohna urang mah pan can diurus urang mah nu diurus sing ngisi-ngisang dahar ngisi-ngisang urang urusan eta pan ya dahar ya kayak ngising di mananya orang urusan eta wali mah geus tilok pikiran ngising bebelepat los wah ai kos kitu mah beuki bahaya tuh urang pikiranna CS di mana wali mah tilok pikiran CS buat datang buat teu ka CS matak pantanganana nu hese ilmu kawalian mah loba pantanganana di antara pantanganana cadu kudu menta ka batu Allah menta nomor kedua pantang kudu sare meme tunduh pantang bagus-bagus tempat sare pantang dahar memeh lapar pantang bagus-bagus dahar pantangan eta wes pantang make pakaian bagus pantang teh hayangna ketika bah aya emang kos kitu aya anak teu maksud ulah maksud naik mobil ulah maksud dahar ulah maksud pakaian ulah maksud hiji Allah tadi maksud ayo urang mah pan pungpla pengple di harapan kaca untuk kondangan teu bagus aya mah ye tenden deui pake deui sret cak setan teu bagus bae teman itu betul itu tuh cak nafsu pake deui eta mah rada matching tah matching teh eta mah sana boro-boro rangda parawan ge naksir ka sia mulai geset cak Gusti Allah makhluk aing konon kieu disenserikeun ku Gusti Allah jauh jeung Gusti Allah wali malain kitu ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah tadarru per detik atena ka Gusti Allah geus terkondisi otomatis nya nama wa khufyah sasamaran ka Gusti Allah naon bae selalu disamarkeun cukup teu kudu kajahoan ku batur boro-boro batur pamajikan anak teu kudu nyawa cukup Gusti bae nu uninga sebab Gusti itu bakal ngaganjar ka abdi batur mangan sakadar neuleuh ngaganjar moal naon moal tapi abdi mah pan bakal diganjar ku Gusti disiksana ku Gusti cukup abdi ibadah ka Gusti bae belah dituna rek disiksa rek diganjar kumaha Gusti tapi abdi mah ka Gusti bae eta geus luhur jasa acena abdi bakal ka neraka-keun atuh emang nu Gusti berani abdi ka neraka acara di kasurgakeun emang nu Gusti acara di kaharokeun emang nu Gusti abdi mah teu neuleuh neraka teu neuleuh surga teu neuleuh arop neuleuh teh parentah Gusti abdi mah hendeuk ibadah teh atas parentah Gusti tapi abdi moal kadeuleuh ku sasa cukup ku Gusti bae manteknya mangke mu wayah salat teh wayah salat urang salat teh salat kada gitu we kalawan teh geus dan zuhur teh salat asar teh dah besi di lembur ayeuna teh salat iya asana ieu wali ieu kajen kukuman iya kajen kukuman tinggal di rantai bae wali sorot mata tetep lain innahu la yuhibbul mu'tadin
Allahumma ya qadiyal